Ngaladang der di kulub di saung sawah. Jadi caritananya dak ieu aing heueuh nek tandurnya di sawah biasa dak aya nu macul sagala ngeun bingung teu boga deungeun kopi dak atuh heuh lalauh kopi cik bari sekolah teh maju ieu aya tangkal dangder dak nu mitoha aing ngeun dari ulah loba omong ho lamun dangderna ku aing dialaan ieu caritana tuh dak aing geus ngadegil-degil bae tangkal dangder ku gede-gede teuing haju ge beunangna lain dangderna dak jangan tangkalna doang ta dangderna mah pararotong di jero taneuh jaku teas-teas teuing jeung pageuh-pageuh teuing jadangderna di galalede lumayan lanjut daknya dipesekan heula dak jacangkangna mah teu ngeunah laju mah ku aing geus dipesekan menyang dikumbah dak yeuna pancuran gedenya atuh heuh kumira sabudak pan ieu cai tuh ngumbah dangder ge tereh kabar bari ngumbah dangder ge ieu aing geus culak cileuk bae dak sabenerna mah nya ieu cai jauh ti saung atuju aing ku sieun heja deukeut karorah teh geus culak cileuk bae ku sieun dak nya lanjut ieu di kulub heula dangderna dak digodoblokeun seuna empuk horeng ge ieu dangder dideuleuh ku aing budak heueuh teu daekeun empuk bae jah horeng dangderna dak dangder herang lain dangder empuk ngeun ku aing dihakan bae ieu atuh jang ngeunah budak he ukuran bari jeung eueuh mah di kopi poho.